piraku ku aing mah ditagih gitu jelema teh. Ni aral aing biaya muludan wae ge menikeun ka teu mere. Ceh, hayu balanya. Hayu, Teuh nya, ajak balanya hayu. ari kana balanya mah menirikat. Kieu ieu abi teh ka dieu. Salaki abi nagih biaya muludan ka dieu naha make jeung teu dibere. Heuh pan can aya atuh ari eueun naon rek dibikeun. Ari bieu ngajak balanya eta ek make naon mayarna. Teh nya sadar ieu aing mah. Ieu nu nagih muludan we capek aing ditetagih kos nu bae gua hutang. Tadi lalakina nagih ka dieu. Ayeuna awewena. Nah ieu teh mah yang muludan teh sabaraha biayana meni asa kabina-bina teuing. Duaan teh 100 tah 50 ewang menikeun ka kacida teu kuat mayar muludan acan. Hayang modar memeh usum. Bayar ieu bisi modar meh usum sok bere kayaknya. Aneh aing ke keluarga ieu mah ih. Ari teu kabagian daging kurban gera nyusul-nyusul. Ai kana biaya muludan lelet tuh. Namun tadi atuh meuni kudu Ribet duit 100 teu pira. dipaksa. Da duit mah boga ti kamari ge ngan teh niat. Rek mayar kana muludan mah. Uyuhan aing. Tutupan ah ijid aing ngan